mana mana nu kudu dipilih abah talaga sae abah talaga deui abah talaga gaya aduh tinggal pikiran aduh 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 bingung santa dina anu hiji keur cadangan lamun putus jeung manehna nu anyar jadi gantina segala-gala aduh 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 bingung aduh anana pada bela pada cinta pilih hiji kumaha itu jadi kuring nu rayung Nah, eta meureun abah salagana. anu kudu ditampa anu ieu gerak blak ajak jaringan anu ieu gerak minta putusan aduh milih anu mana asik he abah talaga pahajat haturan pahajat enggal kadarieu deui nu paling dia sahawai ieu Bos Eman Bos Eman. mana nu kudu dipilih Bos Eman bager Bos Eman. Bos talaga deui bager ayo Bos naon deui bos kabehan Bos kabehan lah aduh bingung api pikiran bos eman aduh 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 bos eman bingung bos eman santa dina anu hiji keur cadangan lamun putus jeung manehna nu anyar jadi gantina aduh 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 anana pada bela pada cinta pilih hiji kumaha itu jadi kuring nu rayung
Asep. Saruana ada sar 11 12 aku masih bujangan padahal mah geus icuan anakna opat Ala bos emang dua kali menangkeun lalaki buaya gara-gara ati kagoda ku lalaki bos emang deui dasar buaya dua kali menangkeun lalaki purunyus aduh dasar gara-gara kuring kagoda ku lalaki dasar purunyus biar domba teh dua domba bikang dua nana ayeuna geus ngalobaan arana kan kadulur anu di lembur kabatur anu di desa Aya naon kitu? ulah kaget ulah heran ulah nanya jalurna bos eman bisik jadi masalah ala bisik jadi fitnah Nya tuh. ulah ikut campur sabab domba kuring Bener. domba kuring anak-anakku kuring di para badaku kuring anak-anak ge anu kuring Wae mali aku. domba kuring anak-anakku kuring Nya kudu. di para badaku kuring anak-anak ge Anak saha? anu kuring Oh mali aku wae ge. asaha jaluna Nyao. mana jaluna Oh si dogel meureun. saha jaluna mah domba adu asal garut asih alah araya keneh aya bos eman bos eman bos eman bos eman bos eman alah deui Pak RT RT. suku sirih kiriti adi tumpakan aku supian ditarik ku tapal kuda lempangan aja ka gunung Asik. maksud arek kamalipad abalina ka bapatani di air macun atawa ku banyu biru tuluy malita les pentul ada tinggalan ikan emas lobana 39 harga naki 36 alah asik araya keneh abah talaga seueur keneh abah ayo deui abah bisa talaga, deui abah bisa talaga. deui abah talaga abah Bos talaga Eman. abah talaga bos eman deui bos eman deui Bos Eman. bos eman deui alah asik Cisamsu ku sirih kiritik adit Bos tumpangan Eman. aku supia bos Oh, eman ditarik ku tapal kuda lempangan aja ka gunung Hei. Abang sudar kembali padi abalina ka bapak tani Coba. dipancur ku air mancur atawa ku banyu biru atuloy malita les pentun ada tinggalan ikan emas lobana 39 harga nagi 36 alah bos talaga asik jol angkeun datang deui
Eman jol anjan datang deui sangesa babaraha kali nah hianat omah kan nyeri atau rojol-rojol bos Eman datang deui ajol bos Eman datang deui aku aneh nah aku ringas leng-leng harare se bos Eman nutup hati atau rojol-rojol